Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda dina juduning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu, sakumaha anu parantos ditaratas dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarakeun kaayaan Ki Badrawi katut anak buahna nyaeta nuju nyawalakeun persiapan satu acana tarung sareng Jakarana. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Abah, kumaha lamun si Jakarana teh dina mangsana tarung manehna datangna bareng jeung guruna? Ceuk si Juha, tumanya bari melong ka guruna. Dina jero hate teu burung ngarasa was-was melang jeung hariwang. Samalah ku ayeuna mah dumadakan hate make jeung asa pating sarblak jeung pating saresat siga aya kila-kila anu teu matak pihadeun. Sarata tara-tara ti sasari boga perasaan anu kawas kitu. Teu kudu salempang Juha. Lamun si Jakarana datangna jeung si Dirga, dewek bakal kacidang ngarasa bunga heuy. Lantaran eta pisan anu ku dewek ditungguan teh. Ngarah aing teu kagok nyang hareupannya. Ceuk paribasa pati-pati aing kudu modar oge moal matak panasaran ari paeh babarengan mah jeung maranehna. Nya muga-muga bae teu kitu bah. Kuring yakin tangtu Abah bakal ngarubuhkeun maranehna duaan. Anu saterusna kuring sakabeh ayeuna kudu kumaha bah? Tanya si Juha bari neuteup ka guruna. Juha, urang sakabeh boga waktu 2 poe deui euy. Sok ayeuna mah geura latihan cing saroson-soson. Mangpaatkeun waktu anu samporet sahaje-hajena. Lantaran tanaga jeung pangabisa maraneh geus tangtu bakal dibutuhkeun. Ari dewek ayeuna rek neruskeun deui mujas medi di kamar. Tapi omat maraneh saurang oge ulah aya anu wani ngaganggu. Kitu ceuk Ki Badrawi harita mere parentah ka sakabeh anak buahna. Kituna teh bari jeung rutret nitenan sakabeh muridna diteuteub saurang-saurang. Nyaho Abah. Kuring sabatur-batur moal wani ngaganggu. Sareta pasti bakal ngajalankeun sakabeh parentah Abah. Heug atuh dewek percaya ka maraneh sakabeh. Walon Ki Badrawi. Saterusna mah jung nangtung tina diukna tuluy ngaleos muru ka kamarna. Sup ka jero brug panto ditutupkeun sarta ditulakan ti jero. Geus kitu mah jep teu kadenge deui sorana. Mitra kaum dangu, cag tinggalkeun kayaan Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna, urang teudeun tunda sakedeung kahareup pasti bakal kasampeur deui. Tah ayeuna
Urang malikan ka tukang nyaritakeun lalampahan Nyi Arum rengganis. Sabadana rengse tarung ngalawan si Asdur jeung si Dodeng. Nyi Arum harita terus bae lumampah nuluykeun lalampahanana anu rek maluruh indung jeung bapana. Anu geus lila papisah. Harita wanci pabeberang. Nyi Arum keur asruk-asrukan di jero pileuweungan samalah geus aya kana sababaraha poe kituna teh. Terus ngasruk nyorang jalan anu barala. Ari maksudna taya lian rek ngajugjug ke Tegal Honje. Tapi hanjakal Nyi Arum teu apal jalan. Antukna jadi kalangsu. Kawan tu salilana oge tarang hider ke tempat anu hara-haraeun kawas kitu. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu asruk-asrukan. Antukna gok Nyi Arum ka hiji patempatan anu kawilang negrak. Koloyong muru kahandapeun tangkalame anu katemporada iuh di dinya mah. Brek diuk setengah ngabebeutkeun maneh awahing ku capek. Sukuna ngalungsar terus nyarande kana tangkal. Sakujur awakna karasa lungse beungeutna beureum kesang ngoprot sedengkeun buuk kusut. Baju atuh kuat kasaroek da puguh ti kakarait kana cucuk. Kayaan Nyi Arum harita mitra. Estuning kacida matak pikawatireun. Sajabati kitu beuteungna oge karasa lapar. Da puguh geus aya kana sababaraha poe teu manggi sangu. Ngan ukur ngadaharan pupucukan we jeung bubuahan atawa bebeutian anu pareng kasamper di jalan. Nya kudu kumaha ari geus kieu? Awak capek beuteung lapar syukurin cug. Nah di mana atunya Tegal Honje teh? Matak bingung lamun kieu mah. Geus aya sababaraha poe aing lumampah. Tapi woleh tempat eta teh teu kapanggih. Nah ka mana atunya jalana? Aing teh beut kalah jadi asruk-asrukan ka jero leuweung. Nyi Arum ngagerendeng ngomong sorangan. Nya terus ngusap kesang kutungtung bajuna anu katempo geus kotor. Bareng jeung kitu hiliwir angin leutik nebak kana awakna karasa tiis matak seger. Dangdaunan pating arulang sorana kadenge pating korosak. Dina dahan anu luhur, sora manuk menirici ti sarada pating aracelog jeung baturna. Terus pating keleper seli udag katara bangun anu galumbira. Sakedeung mah mending aing leureuh heula ayeuna mah di dieu. Sugan bae engke mah awak teh jag-jag deui. Moal secara ayeuna. Tapi di mana ieu teh? Matak bingung kaya kieu mah. Lantaran aing teh can apal kulon wetana. Da kakara ayeuna nincak ka dieu. Ceuk Nyi Arum ngomong sorangan. Samalah terus ngalamun pikiranna ngalayang inget ka indung jeung bapana. Anu geus aya sababaraha bulan papisah. Teu karasa lengut-lengut Nyi Arum nundutan bakat kutunduh. Antukna reup sare. Kasugri kaum dangu. Awahing ku ngarasa tunduh jeung capek. Nyi Arum sare tibra. Sok sanajan harita keur aya di tempat anu kawilang hara-haraeun. Tapi geus teu malire kana nanaon. Kayaan alam harita beuki beurang. Panon poe beuki luhur panasna meuni moreret. Ari langit bengras taya aling-aling mega bodas ancal-ancalan. Hiliwir angin leutik moya gendang daunan sorana pating korosak siga mepende anu keur sare. Nya dina kayaan kitu. Di jalan satapak dilandeuheun eta tempat aya saurang jajaka anu keur nikreuh lumampah. Leumpangna kawilang salse leungeunna ngajingjing buntelan leutik. Ari eta jajaka lain anu lian tapi jakarana anu rek ngajugjug ke Tegal Honje sabadana manggihan Ki Badrawi. Saenggeus aya kana sawatara waktu harita anjog ka pelebah tangkalame anu jadi tempat leureuhna Nyi Arum. Tapi barang ret kahandapeun eta tangkal. Ya puguh bae atuh mending ngaranjug lantaran di dinya aya saurang awewe anu keur nyarande panonna peureum da puguh keur sare. Aeh geuning aya awewe. Nah keur naon manehna teh? Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan bari neuteub nyidikeun kana rupana anu memang asa-asa wau.
Nya teu loba omong terus bae harita disampeurkeun sarta gog cingogo hareupeun. Sarta beuki sidik kana rupana. Jajantung Jakarana ratuk deg-degan. Sabab sok sanajan geus lila teu panggih, tapi moal kasamaran deui lamun eta awewe teh tetela Arum Rengganis. Neng Arum? Neng Arum. Kunaon salira teh aya di dieu? Neng Arum. Ieu akang Neng. Sacara teu sadar, Jakarana ngagorobok sarta ngageruan ngaran Nyi Arum. Ari Nyi Arum anu keur sareti beranya puguh meuning ngagurubug sarta braye panonna beunta. Ret ka saurang jalma anu keur nagog cingogo hareupeun. Nyi Arum reuwa sakilat korejat hudang, jeleng luncat ngajauhan sarta terus masang kuda-kuda. Bangsat! Anaunan sia teh make jeung ngadeukeutan ka aing. Si laing boga maksud anu tah hadenya. Ceuk Nyi Arum nyaritana sesentak. Panon molotot sarta katempo meuni beureum da puguh karek hudang sare. Samalah sirahna karasa balideg. Lelembutana acan ngumpul kabeh. Ngadenge Nyi Arum nyarita kitu jung atuh Jakarana nangtung sarta gewat malik yang hareup ka Nyi Arum. Neng Arum, ieu akang Neng. Piraku salira hilap deui. Ceuk Jakarana. Nyaritana leuleuy panoneuteub ka Nyi Arum anu keur tatan-tatan rek narajang. Ari Nyi Arum ngadenge kana sora eta jajaka teh, leng sakedapan mah kalah terus ngahuleng. Panon mencerong ka jalma anu keur aya hareupeun. Neng Arum, ieu akang. Nah hilap deui salira teh. Tangtos nyai hilap deui ka akang. Margi urang tos lami tetepang. Mung sanaos kitu akang mah teu pernah hilap ka salira nyai. Kitu ceuk Jakarana panonna neuteub meuni anteb ka Nyi Arum. Samalah terus atuh nitenan kana kayaan awakna anu harita matak pikawatireun. Papakeana karotor panonna celong beungeutna oge katarapias. Nempo kayaan Nyi Arum anu sarupa kitu hate Jakarana meuni ngarakacak. Sanggeus aya kana sawatara waktu Nyi Arum sadar kana kayaan. Sarata terus atuh ngusap beungeut bari istighfar. Samalah harita terus gigisi kana panon kawas anu teu percaya kana titinggaliana. Astagfirullahaladzim. Sanggeus kitu ret atuh ka Jakarana terus neuteub meuni antep nyidikeun kana rupa jeung tangtungana. Teu kawawa berbei cimatana kaluar ngalembereh mapai pipi. Jaka. Kang. Kitu ceuk Nyi Arum nyaritana meuni laun sarta kadenge rada ngageter. Jap Nyi Arum jempe teu cacarita. Hatena jadi teu puguh rasa sarta jadi ratug tutunggulan. Dageusi di ku ayeuna mah yen jajaka anu aya di hareupeunna teh taya liam ti Jakarana anu dipika cinta ku manehna. Timimiti tepung nepi ka mangsa harita. Anu geus lila pisan teu panggih. Tapi ari ayeuna bet pareng panggih di dinya. Keur kitu srog Jakarana nyampeurkeun ka Nyi Arum anu keur ngajanteng nangtung bari ngumbar cimata. Neng Arum, kumaha salira damang Neng? Ditanya kitu ku Jakarana. Nyi Arum teu ngawalon tapi kalah terus harita ngarontok dada Jakarana. Barang nyaksian polah Nyi Arum anu sarupa kitu hatena bet kacidana langsa. Sarta teu sadar awak Nyi Arum anu keur nangkep ka manehna teh terus diusapan pinuh kurasa kadeudeuh. Jep keur sakedapan mah kayaan di dinya teh jempe simpe taya sora anu kadenge. Ngan saukur kadenge sora renghapna napas dua japati anu harita keur silih rangkul nyacapkeun rasa kasono ngumbar rasa kacinta. Anu salila ieu acan pernah kedal carita. Tapi sok sanajan kitu Nyi Arum jeung Jakarana dina masing-masing hatena memang ngabogaan rasa anu sarua. Mitra kaum dangu. Sanggeus aya kana sawatara waktu.
Jakarana sadar kana kayaan sarata lalaunan harita ngalesotkeun awak Nyi Arum. Sabab sok inggis didinya aya jalma sejen anu balukarna bisi disangka keur ngalakukeun anu lain-lain. Jakarana harita neuteup ka Nyi Arum sok sanajan kayaan matak pikawatireun. Tapi teu matak ngurangan kana kageulisan anu memang geus asli ti dituna. Neng Arum, kumaha damang Neng? Jakarana ngamimitian ngajak nyarita ka Nyi Arum anu keur ngeluk tungkul. Ditanya kitu ret Nyi Arum ngareret terus neuteup menilalab. Kang Jaka, alhamdulillah pami salira mah abdi teh teu kirang sawios-wios. Mung bae dina wangkit ayeuna mah. Tangtos salira akang ku anjeun oge tiasa ningal kana kayaan abdi anu batan sakieu. Walon Nyi Arum nyaritana dumareuda sarta terus ngusap Cimanta. Sumuhun leres. Kan tenan Neng ku akang oge kayaan salira katingal. Duh hawatos teuing geuning nyai teh kedah ngalaman nasib anu sarupi kieu. Hapunten akang Neng Arum. Margi salami ieu teh tiasa ngabantos kana kasasa salira. Ceuk Jakarana sasadu menta dihampura ka Nyi Arum. Anu memang bener salila ieu teu bisa nulungan kawantu jauh sajabat ti kitu teu apal kana kayaan Nyi Arum. Kang Jaka, nah kamana bae atuh akang teh mending ngareles teu aya waktos. Ngaleungit meuni bangun anu ijid, harita teh saur akang bade ngiring wangsul deui ka lembur nyarios ka abdi mah. Tapi buktosna mah akang teh teras ngareles teu pamitan heula ka abdi. Ceuk Nyi Arum panonna teu leupas neuteup ka Jakarana. Nya barang ngadenge caritaan kitu saat cana ngajawab Jakarana ngarenghap narik napas. Neng, rumaos akang teh harita teu pamitan heula ka salira. Tah kumargi kitu ayeuna akang teh sajamudu ti hapunten. Jakarana menta dihampura ka Nyi Arum lantaran ti heula basarek indit teu kungsi amitan heula ka Nyi Arum. Kawantu harita teh keur aya di setengahing perjalanan sabada nyetorkeun si Oded jeung si Juha ka kantor kacamatan. Sawios Kang teu kedah mundut ti hapunten. Margi abdi oge ngartos kana kayaan akang. Mana kitu oge tangtos akang teh gaduh kaperyogian anu kalintang penting anu kedah dijalankeun ku salira. Sumuhun dares kitu pisan. Hatur nuhun pami salira ngartos mah. Kang, hayu atuh urang calik keula di ditu supados ngobrolna rada salse. Margi bari ngadeg kieu mah asa kirang sae. Tuh dina handapeun tangkal kai. Ieuh pali dinya mah. Hayu Kang. Ceuk Nyi Arum ngajak Jakarana. Sarata tuluy leumpang murukana handapeun tangkal kai anu tadi. Nempok kitu Jakarana teu loba cacarita terus bae nuturkeun ka Nyi Arum. Gek harita dariuk kalayan salse. Kang Jaka, alhamdulillah urang teh tiasa pendak di dieu. Tapi pami akang ayeuna teh bade teras angkat ka mana? Kieu eta teh. Pami anu salaresna mah terus terang akang teh nuju milarian salira Nyai. Kumaha Kang? Ku kupingan teh nuju milarian abdi. Tanya Nyi Arum paromana katara bangun anu heran. Sumuhun. Leres milarian Nyai. Margi akang teh parantos kengeng wartos tipun Bapa. Samalih mah sagala rupi anu tos karandapan ku salira Nyai sakulawargi. Sadayana akang tos terang. Oh, pami kitu mah akang parantos tepang sareng Abah Kali Ambu. Kan tenan we atuh akang tos pendak sareng Abah Kali Ambu mah. Mung hanjakal waktos akang wangsul ka Pasir Nangsi. Salira Nyai tos teu aya. Janten leuir teuing akang teh. Margi saupamina terang salira aya di ditu mah. Tangtos akang teh bakal guragir wangsul. Teu sawios Kang. Margi ayeuna mah urang tos pendak di dieu. Kalitik kitu abdi teu nyangki baris ngalaman nasib anu sarupi kieu. Geuning bet janten buronan si Badrowi sareng anak buahna. Nanging alhamdulillah ku kersana Pangeran anu Maha Kawasa. Abdi dipendakeun sareng Mbah Dirga sarta ditulungan ku anjeunna. Samalih ti kitu sakedik oge abdi teu nyangki pisan. Pami Abah Dirga Kali Ambu anu linggih di Pasir Nangsi teh geuning sepuna akang. Abdi bingah. Margi tiasa sasarengan sareng aranjeunna. Nyi Arum nyaritana dumareuda samalah Cimata kaluar deui mapai kana pipina.
Parantos Nyai teu kedah nangis ayeuna mah. Margi akang mah sok teu kiat ari ningali istri nangis teh. Sagala rupi anu kajantenan urang payunan ku kasabaran. Sajabi ti kitu pisan, ayeuna mah tos aya akang. Insya Allah akang baris ngabantos kanggo ngarengsikeun pasoalan si Badro Widuki karengse. Supados lembur Sindang Sari tiasa bebas tina kakawasaana. Hatur nuhun atuh Kang pami kitu mah. Abdi bingah ngadanguna. Nya muga-muga bae usaha urang aya dina kalancaran sareng kasalametan. Amin. Nyai, pami anu salajengna salira teh bade angkat ka mana? Jakarana harita tumanya lantaran hayang nyaho kana tujuan Nyi Arum. Kang, abdi teh pami maksad mah bade ka Tegal Honje. Sejama luruh pun bapa sareng pun biang. Nya mamanawian bae aranjeunna teh aya di dinya. Mung bae abdi teh terang jalan, kalah teras janten ngasruk kaleuweung. Samali abdi teh tos aya kana sababaraha dinten asruk-asrukan. Nu mawi kayan abdi teh sapertos kieu. Sakumaha anu katingali ku akang. Nya pami kitu mah sami atuh sareng tujuan akang. Akang oge ayeuna saleresna mah bade ngabujeng ka ditu. Tah kumaha pami urang sareng? Janten akang oge bade ngabujeng ka Tegal Honje. Nyi Arum malik tumanya lantaran hatena ngarasa heran. Sumuhun laras kitu bade ka Tegal Honje. Margi dinten kamari akang teh tos pendak sareng Mang Japar. Jang Ajo kitu deui Jang Samid. Samalih aranjeunna nyarioskeun tuang rama kalih tuang ibu aya di ditu. Ngadenge caritaan jakarana kitu nya puguh Nyi Arum curing hak. Hatena ngarasa bunga sabab ayeuna mah jelas lamun indung jeung bapana aya di tempat eta. Oh, janten akang teh tos pendak sareng Mang Japar. Tanya Nyi Arum paromana katara marah mai da puguh bakat ku atoh. Sumuhun kitu. Nya pami kitu mah Kang. Hayu urang teras bae ngabujeng ka ditu. Margi abdi tos teu sabar hoyong enggal amprok sareng aranjeunna. Jung Nyi Arum harita keneh nangtung bakat ku hayang gancang indit. Hatena geus teu sabar hayang geragok amprok jeung anu jadi kolota. Sumuhun mangga, hayu atuh mengpeung siang keneh, margi engke mah bilih kabujeng sonten. Nya geus kitu mah jung jakarana nangtung. Bral duanana harita laleumpang patutur-tutur, Nyi Arum ti heula diiringkeun ku jakarana. Saja jalan terus ngarobrol sagala dicaritakeun, masing-masing medar ngeunaan pangalaman sewang-sewangan. Mitra kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula lalampahan jakarana jeung Nyi Arum anu harita keur aya di perjalanan sarta rek ngajugjug ka Tegal Honje. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun lalampahan Ki Japar, Ajo jeung Samid. Sabada amprok jeung jakarana. Harita kirawanci pasosore Ki Japar jeung baturna geus aranjog deui ka Tegal Honje. Nempo kitu pakubu jeung bojona kitu deui Nyi Mayang katut sinini sararea jadi ngarasa heran. Ai Ki Japar. Nah geuning geus daratang deui. Lain kakara tadi isuk-isuk arindi teh. Sareta kumaha kayaan lembur ayeuna? Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.